Hah? Nerencangan hiji deui mana? Iya, Pak. Aya kitu tah gendingan. Waduh. Alhamdulillah Kang. Kasumpingan pisan. Ieu teh aya nu lalajonna weh. Poek. Aya. Acara noh, ya. Ya. Wah, eta ieu ketuana gue ka mana, Mai? Ka mana kieu lah jojo we. Ka dieu heula ieu dalam rangka naon? Dalam Kudu jelas ieu teh. Oh, urang teh jual ka dieu. Iya Kang. Ieu teh Kendangeus Bandung ulang tahun anu kadua. Sakantenan hoyong ngibakeun Kendangeus Jawa Barat. Kanggo menuju ka UNESCO. Mudah-mudahan Kendang Sunda tiasa diaku ke dunia gitu Kang. Amin. Terus di aku sebenarnya macan disahkeun. Tani sah. Alhamdulillah sim kuring ngaraos reueus. Ini anu biasa bahasa Sunda? Untuk Kabeh bisa. Wayanya biasanya. Alhamdulillah reueus lah. Sim kuring oge. Kumaha? Kumaha bisa ya? Si Ari. Oh si Ari. Si Ari. Aduh. Bisa ngenang gitu. Iya tika. Di Karawang. Karawang. Ya Karawang. Abdi Kenangers Tambun. Ya. Bekasi. Abi tukang kenang ini talk show. Oh. Balaga siapa? Kerek seminggu balik. Iya. Mana Kenanger mana? Majalengka. Hah? Majalengka. Aya nama. Pemajikan Mana siapa? Mana mah geger kalong? Hah? Mana mah geger kalong? Pan nyapa urang mau nguriling. Sa Jawa Barat. Subang ongko. Subang pernah. Sieum. Nah siapa pemajikan yang dianggap kenang? Sieum mah hebat pemajikan di mana-mana. Aing mah hiji kabur. Ah, eta saya mata keturutan aing saya teh. Aing urang mah terlalu setia jadinya kitu. Heeh, tamata teh. Jadi ayeuna teh Majalengka. Heeh. Aing nu anyar. Nona Majalengka. Padalarang, Anu Padalarang. anyar mah can direncana tuh. Padalarang mana? Yang mana sok? Ayo di Padalarang ulah main penyusuran gitu sah. Rasulnya nyawana. Apa sama? Ya, alhamdulillah lah. Awat ya bau bangke. Cek. Nah, wayana anniversary anu kadua Kendangeus alhamdulillah. Ya. Sim kuring ngaraos reueus kesenian sareng kabudayaan anu jasa sanes lumangsung. Lumayan. Lumayan. Biasa nanjer lah, luar biasa. Ayat 13, ya ayat 13 titik ya. Majalengka, Kuningan, se-Jawa Barat lah khususna. Sim kuring salaku seniman Jawa Barat anu ayeuna nanjer di Jakarta. Ya. Ngaraos reueus, sukses terus kanggo Kendangeus, mudah-mudahan ieu hiji buktos para pemuda dan juga pemudi milenial membuktikan bahwa kita bisa mempertahankan budaya kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Waalaikumsalam. Geus. Enggak sudah teribayang. Ya. Senam. Urang lamun lain siriki mah aing Korea. Satepak. Siriki teh ya ketua ieu teh adik kelas. Adik kelas. Adik kelas saya bisa ngenang lagi di dieu teh. Ya, nya. Tong salah. Benar. Iya. Aya seangkatan oge Sindul, Kendangeus manehna jeung Tohpati ayeuna. Tah, Sindul ka mana Sindul? Dul mana ka dieu? Ieu seangkatan urang unggul ya. Sindul, uya-uya buru mana? Nol. Nur. Nah, Kasih Kendangeus wajib. ayeuna mah urang tantang we. Nya. Ya ketua Kendangeus cenah main kenang. Ya. Urang lewas tuh. Mana ulah sok unyang anjing gitu. Ada anjing kuing mah. Ayo nu kasinggung. Pan mana pernah digegel ku anjing? Mana mah teu dongko atuh dah. Lamun dikegel ku anjing dongkong. Dongko. Selamat. Oh jadi mun digegel. Iya, benar. Mana si Nur? Nah, iya. Iya Sidul sangkatan. mah sapak di pohangan jadi bunga hiji. Iya, Nul sangkatan salam singkuring kapungkur di SMKI spesialis kenang. Nah, iya. Anu kapake Nul kapungkur. Dina ngenang teh. Alhamdulillah. Kamana-mana rampak kenang, kamana wah pasti Nul. Kapake ya alhamdulillah luar biasa. Urang mah alumni jurusan tari. Urang mah jurusan tari. Oh, yang mana jurusan tarinya? Tari. Berarti lebih luar biasa sih ya. Tah. Urang mah jurusan karawitan, jurusan tari tapi bisa ngenang. Coba teu naik, aing mah coba teu naik. Aing angkatan saha?
Mana mah angkatan seusehan. Mana mah angkatan bener angkatan. Saya kita naik sarua. Sarua teh naik pedah diteunut. Tapi gara-gara itu Ayo Sok kadieu, kenang. Iya mah pan acara kenangar bukan lawaker. Bener. Kalau lawaker kita ngelawak. Ulah mau donger. Ya. Jadi urang rek urang rek nantang sindul ngenang mana tuturkeun bibir urang. Tah, bener. Ya. Daripada Sakali awang jeung urang. Sok. Mana kenang mana? tak iya tanu Lu mana we? tanu ya lu Cobaan kenangna entong mah alus. Urang rek nanya harga kenang sabaraha ayeuna? 4 juta. Maneh ka aing ngajual 5 juta 700 ya. Hah? Hah? Jeung ongkosnya. Oh iya, jeung ongkos. Jeung rasanya cenah. Siap nih Sono. paling dah. Iya tukang kenang di SMKI pang kapake na ieu tukang kenang. Kubu Ida kapake. Sieu mah muja da. Upe kapake. Ku sasaha kapake. Hah? Muja naon Ratengna sebut muja naon? Muja kasih kutil. Oh ulah mau bareto atuh. ulau geus era Ayo, kuya. Oh, tuturkan orangnya. Pak tuling pang tuling dong pang tuling pang. Bisa, jago mah pasti bisa. Sok beo Pak. Bisa, tepuk tangan. Kumaha aing. Empat lung ting pang 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 ble pang dem pang 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 ble pang pada pang pang ble pang 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 tuling tung pang tung badum pang. Ya. Hebat. Bener. Pang ning pang te pang tuling dong dong pang ning pang palung dong dong pang tuling pang dong pang tuling ting pang pang ble pang pang ble pang pang ble pang 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 ble pang pang eta jeung aya pam barang mimiti mah ka diragapan kan eta kudu aya pam eta kumaha deungeuna berarti teu canggih aing nu ngeunal. Sok, maneh nu Pak? Hah? Sok. kelas sorana Tawa kepanjang teuing. Oh, itu kipas. Oh, ini. Iya benar. Pakai sepatu. Ngenang mah sepatu halus ge anggar dibukanya. Ya. oh mahal wae saya kata aing mah nu kieu Coba gitu. Sok, siap. tutur ge ini orangnya. Tapi bener. Lain benar. Lain benar. Tawa ka. Dong, saya tak abang si iya nu ngeunang jadi benarkeun. Sing benar sing ngeunang teh mah nya kumaha. Sok. Siapa beda nu tadi, Kayaknya pode. siapa kan matak. Ye. Aing mah ye, tukang kenang nya ge aing mah jurusan tadi, aing unggul nu boga pola mah. Urang mah nuliskeun pola teh. Jangan latih penari urang mah. Sok nu bener. Nu bieu. Sok. Nu hese atuh. Tembak pangtung. Tendang pam. Tapi bener. Bener kumaha sia teh kitu. Tolimbak dongting dong eta mah kitu. Rek kalah kumaha oge, kenang mah keukeuh kudu aya goong. Bener tapi bener oke. Ieu goongna perlu bak tumpak dong tinggeung. Ayeuna biwir jeung hate kadang-kadang teu sarua. Bibir maneh kitu, hate mah can tangtung. Tah, eta bener. Lain ceruk pisan eta Ceruk. Urang Nya ge ayeuna kumpul panggih, "Woi,
Congor, anggar itu tukang mah ngaromongkeun. Karena rieu, tah sieu gambaranna tukang kenang. Bener. Da bibir teh nya. Terus urang enak kumaha ieu? Cukup sakitu. Cukup sakitu, nu penting Cukup. mengendang. Ayo. Si Pohang aya nyawa si Pohang mah bisa ngendang. Pohang bisa ngenang oke. Nah, si mana mana? Pohang. Teh kira sakadar pengumuman. Aing mah ieu kela sakedeg Naon sa aing mah teh nu sapatu harus aya aing kieu. Keun bae. Aing mah Ya. aing mah sangsara bana tapi bongkar pamajikan. Tapi bener keun bae lah. Kumaha maneh eta mah. Ya, eta Kan mah. we da lupa pemajikan ke ribu-ribu sorangan. Sok hang maneh ngendang ayeuna. Kia, punten. Sakadar pengumumannya. Abdi dia mungkin tiasa ngenang tapi abdi mau apoho sejarah abdi. Tah. Abdi waktu SMKI tetap guru anu kahiji abdi nyata Kang Dendi Pohang. Ya, Guru keprok abdi. Karena abdi diajar pola ti anjeunna. Poing. Waktu kapungkur ka geger kalong abdi ka anjeunna. Poingan depang ruksakna, guru mah sok ora ruksak. Sok we, sami we ayeuna gitu. Guru mah sok ora ruksak. So, Ulah urang teh dinten teh ge urang pernah bisa diajar teh ka saha we urang. Bener. Sejarah itu Ayo. sejarah. buktikan kita challenge di Kenangers yang kedua ini. Ya. Jadi Anda mukul gendang dengan huntuk. Wah, Wah, siang ngajak ruksak ka aing. lain challenge atuh. Sok banget. Sok ayeuna masih Oh. banget. Sekarang. Sok buktikeun. Cing, urang ada gibing lamun bisa katuturkeun berarti bener. Tah. Aya kene nu baheula. Sok. Nya, sok. Aduh. Orang mah Gilang Ramdhani. Percaya, orang percaya. Gilang Ramdhani aing mah tuh dia. Ritem sawah Gilang Ramadan. Ritem Cing sawah. le, ciga nama mending dites heula. Tadi gua bahasa tadi. Bahasa kemana? Bahasa kenang tadi. Oh. So, daya kene. Pak ting tung bah mbak ting tung pak mbak ting tung bah mbak ting tung pak. Balik. Tapi Beda. tapi dah cukup urang bener. Atuh, eta na rada jelasan, Riz. Artikulasinya. Mantakna, upami entis nuju nyarios, Denny Mulyadi, kupingkan ku jabir sia, ya, oh, Kalau orang mah bagian musiknya ting tong ting brung. reok mana mana, Ting tong ting brung. so, siap, pak ting telem, ting telem, tung tung tung, pak ting telem, pak ting telem, tung tung tung. Nalaunan sok geura sok. Rada pak. Iya, Pak. Pak. Sok Iya pak. mah, iya mah sarua jeung selah kacida terus cek urang. Eta cek maneh. Pak kuping. Pak pok ting telum, pak pok belah, pak pok ting telum, pak pok belah. Oh, sakitu. Belamna siga-siga. Pak pok belah. Nah, kurang gitu kurang. Belah. Enak gancangan, Nah, enak. enak gancangan. Pak pok ting telum, pak pok belah, belegu. Tahu urang mah sena diajar kenang teh bicarekan. Ya, saha. Ai carekan teh lain carekan geuleuh. Lain geuleuh ngewa. Tapi supaya- Lain supaya ngadidik mah bisa. Ya. Guru, Aing mah. Guru aing geus peuting guru ka Jakarta dia. Oh, iya teh. Coba peuting ditaikeun anak. Ke Jakarta mana? Eta burung ngenang. Teu bisi urang mah bisi poho. Jakarta suka. Urang mah tara poho. Mana yang sok poho, mana kadang-kadang poho kan bukan sorangan. Lain poho sok pohokeun. Kasian aing mah ngeuteng oge. Sakuru Pak Pok Tingtung deh hese. So atuh mana jeung sagrupna nu make kompak atuh sok guru. So. Nah. Nya Dewan, Denny Awan. Dewan, Denny Awan. Sok. Dompet teh di Palaban. Kukuling lila-lila jadi leuneuh. Kusia
kusia. Anjing lalak si Sule. Weh rame. Ya. Yo, Saya mah sedang ngenang we. itu mana mah ciga nu geuleuh ka kan itu. Pak Po. Ulah aing teh kekenangan teu bukuhan itu. Pan orang teh teu bisa. Bisa, mana sok. Cik reuni. Cik reuni. Pak Pop. Si Ega. Oh, aya Ega robot. Salah seiti guru wing. Geus tong lah kamu jiral batur sia bisa ngenang teh sok buru. Alhamdulillah wing pan ku guru urang mah. Ku guru ka Ega, ku guru ka awewe. Teu kayak kawina. Papok tingtung. Oh nya sok cing teh monggo deh. Sorangan. Nya eta go. Sok dengekeun pakai mic pasti. Jadi ngenang si Pohang mah jeung biur. Sarua jeung maneh? Udah Sarua jeung maneh? apa sare bareng aja jadi sok gitu. Orang sok gitu. Sok ngobrolkeun sini sorangan. Ya. Nol, orang barang nol. Barang. Barang kenal. Ki. Coki kenang. Soalnya nu saapalna. Mana rek kenang atau rek naon? Atau rek kasbon? Kasbon. Hah? Mana rek kenang atau rek kasbon? Kasbon deui we lah. Balik ya. Oh, Sok rampak kenang. Baiklah. urang ngadramnya. Heeh. Urang ngadram, ngenang. Kenang. Masih kudu aya yang ngenang. Nyinen tidak ada di dalam kontrak untuk nyinen. Mohon maaf, ini juga saya kepaksa. Ayo, Nul, urang nyisin dulu lah. Os, yuk kudu serius ya. Kenangar ya. Siap. Ya. Ya tepuk tangan buat semuanya. Ini rek di mana teh? Manya si teh rek ngalahun si Pohang. Lain urang ke ieu nyangkeun ka dieu tah. Aduh si anjing. Iya na cokona ka dieu. Aduh gagong. Sok kenang maneh. Naon make batu bata? Sekali ewangnya, Nul. Batu bataan. Tetesan nyeri aing. Urang bareto diajar ngenang ti Kang Uci. Kang Uci aya Kang Uci. Aya. Mana Kang Uci? Woi! Kapro. Ini guru besar saya ini Kang Uci luar biasa. Tepuk tangan buat Kang Uci. Kang Uci, iya. Wah, kada. Ya. Hei. Atuh ngobrol yuk guys. Siap. Kenang. Aduh. Urangnya seru. Ayo, buru kada. Terus kali itu terus parkiran. Sekali. Ya Kang Uci teh salah sawiya supir truk. Bareto. Eta mah Bareto. Ngenang. Bukan baik. Sok saya udah. Di sini ayeuna sukses. Oh, nginjem atuh sapatuna jangan ngenang. Yuk, Ya. Jadi dia saheula urang heula. MC anu atuh nu hidrolik.
sakitu di simkuring di lingkung seni Dwi Komara. Iya mah da lain nemongkeun nges ya. Lain cing cirening sim kuring sabaraha kaca. Kira sepatu aing leungit. Hah, apa nih pau ku aing? Geningan masih kene bangsat sia teh. Nah, heuh, aing mah pan diajarkeun ku sia. Ari kitu mah turut tanggung jawab si Anton, da ini diajarkeun si Anton. Iya. Oh gitu. Aduh eta Sok we. sepatu ditu kangen teu kadeuleu kudanya. Geus kolot da urang teh geus bolor atuh hang. Bos, si bener dewekna tuh dah. Intina ngaturkeun nuhun ka Cep Ricky, terkenal Ricky Borok dengan Teuing kumaha bat teuing borok-borok teh ka arti. adik kelas Ricky Borok. Memang sim kuring berprestasi luar biasa, caket seram sim kuring. Sangat bangga lah, ini jurusan tari. Menari tapi bisa ngenang luar biasa dan menciptakan komunitas Kendanger ini sangat luar biasa kalau menurut saya. Saya juga ikut bangga sebagai teman dari Ricky, artinya bisa membuktikan dia sebagai pemuda sudah lama tapi dia sudah bisa mengikuti era zaman digital pada waktu ini luar biasa. Sukses untuk Kendangers, sukses untuk semuanya, untuk Kang Ega, terima kasih. Kang Lili, terima kasih supportnya. Kang Ari Dukun, terima kasih para seniman-seniman yang luar biasa. Terima kasih. Topi aing dipaok. Si goreng di iya wae nanti. Diincar. Diincar tadi. Tah cokot deui tuh topi palili. Ulah atuh. Naon bae ini? Kurang main hati urang yoga. Artinya saya ikut bangga dan semoga ini Kendangers ini kedepannya bisa semakin banyak peminatnya dan bisa membuktikan kepada dunia terutama. Dan yang harus dipikirkan oleh kita itu adalah satu aja tentunya, kesolidan antara kita semuanya. Iya, betul. Luar biasa. Ricky, sukses luar biasa. Semoga kedepannya nanti bisa kembali lagi bertemu untuk Kendangers. Nah, itu tagline Kendangers. Oke. Kendangers Bandung Padungdung to UNESCO.